Urang masuk ngarasakeun lucu kana kehidupan urang teh nya. Heran urang mah da. Beungeut teh da urang ditilik-tilik mah teu goreng-goreng teuing nya. Tibatan goreng olen mah alus keneh beungeut urang Tibatan bujur seeng, tibatan bujur hawuh alus keneh beungeut urang da. Tapi na kunaon nu bogoheun? Teu baroga mata batin sugan awe teh namanya. Sik atuh tingali tah ieu aya nu kasep yeuh. Sik tingali da urang teh kasep teh. Teu goreng-goreng teuing tapi meni nu bogoh di dieu acan. Heran nya. Cik bandingkeun coba bisi maneh boga goreng ulen tutung nya. Terus boga bujur seeng nu hideung bujurna. Sok tingali tah saruakeun jeung beungeut urang. Da kasep keneh urang atuh. Tibatan bujur seeng jeung goreng ulen tutung oge. Nya sing boga mata batin coba tingali urang teh nya ieu teh kasep, sakieu teh kasep. Ditilik-tilik mah. Tapi kudu mata batin ningalina. Nya. Sakitu we infona yeuh ti sileud yeuh.